Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Saperti biasa dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Bismayuda. Mangga atuh kapamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Bismayuda. Basa kareret anu maju ka tengah tegal Kurusetra teh Sri Kandi. Resi Bisma imut. Anjeunna peureum sakedapan. Najan kitu Sri Kandi anu nangtung dina kareta perang katingali teuneng jeung ludeungna. Rambutna reriaban diulinkeun angin anu mawa bau hangruk. Jerit prajurit pating belentrang pakarang. Ketirna Bitotama hariwangna perang ka tempat-tempat anu jauh. Cunduk kana waktu, minggang kana mangsa. Geurentes Resi Bisma. Harita teh Baratayuda jaya binangun keur meujeuhna campu. Resi Bisma anu jadi senopati perang ti pihak Kurawa masih ngagem wangunan perang heula ngalayang. Nya lebah jangjang kenca mah prajurit Kurawa teh rada paburantak. Rima ngamuk sakali ngahembatkeun gada Lukitasari. Belasan prajurit naraceng bari ngoceak. Komo deui Setyaki ngabantuan di gigireunana anu oge ngabubat babit gada Wesi Kuning. Atuh prajurit Kurawa anu dilulubuan ku Jayadrata jeung adi-adina Duryudana mundur katawuran. Durmuka Citrawarman kana Bayu Jayawi kata Subahu Citraksa Citraksi boa aya anu perlaya. Laju Bisma jeung Setyaki rada ngaheungge lantaran Resi Bisma mentangkeun Gondewa ka lebah dinya. Nya panah Bargawastra teh henteu matak bobor kana karahayuan pikeun Bima jeung Setyaki mah. Tapi rosana tanaga eta panah nyababkeun dua lulugu prajurit Pandawa teh ngaceng sababaraha meter. Apal ti mana asalna panah anu ngarentetkeun niat Bima jeung Setyaki pikeun leuwih maju. Sedeng di bagian tengah wangunan perang heula ngalayang Kurawa leuwih unggul. Ari kituna saha atuh anu bisa ngayonan Resi Bisma anu jadi lulugu utama? Drestajumena adina Sri Kandi. Puguh deui lain lawan anu imbang. Tadi isuk basa perang dimimitian deui. Wangunan perang capit kurang anu diluluguan ku Drestajumena kateteran di bagian tengah. Matak Batara Kresna langsung miwarang Arjuna pikeun ngabantuan Drestajumena. Panah Bargawastra anu basa dipentangkeun ka langit ngajirim ribuan jamparing. Diancurkeun ku panah Arjuna. Lamun Arjuna henteu gancang mantuan, boa wangunan perang capit kurang teh saukur tinggal capitna. Nya oge kitu, Baratayuda poe ayeuna henteu sacampuh poe-poe kamari. Basa senopati utama ti pihak Pandawa nyaeta Resi Seta dibantuan ku adi-adina. Utara jeung Ratsangka
Resi Seta teh lawan anu saimbang pikeun Resi Bisma. Puguh atuh duanana resep ngulik silat ti leuletik, ngaguru elmu ti ibu budak, tatapa nguatkeun raga taya laasna. Munjas medi merdih asih Gusti geus jadi ciri dina ati. Matak alam karasa heabna basa ajian narantaka Resi Seta nembrak panah Bargawastra Resi Bisma. Tapi perang teh henteu karasa nanaon dibanding perang anu campuh geus mang alam-alam. Dina diri gentes Resi Bisma, Baratayuda mah kekara popoyan umurna. Apan perang dina diri mah geus naunan, geus baal lamun dina tatu mah. Ras Resi Bisma inget ka indung bapana Prabu Sentanu jeung Ibu Setyawati. Oh, ka zaman leuwih begitu malah basa Prabu Sentanu Raja Astina anu berat beunghar kapentang asmara ku kaageulisan Dewi Gangga, putri ti kahyangan. Panglamar anjeun ditampi ku ati anu bersih, tapi aya syaratna, cek Dewi Gangga. Unggal orok anu lahir tina pertikaan urang, barang brol teh kedah teras dipalikeun ka walungan Gangga. Bagja anjeun mah Rama Prabu tiasa ngumbar cinta sakarepna. Gentes Resi Bisma, apan dugi ka 8 orok harita anu dipalikeun, basa orok kasalapan, rasa cinta oge nyababkeun Rama Prabu pisah sareng Ibu Dewi Gangga. Nyaah ka orok lamun seb kudu dipalikeun dina umpalan walungan Gangga. Harita Prabu Sentanu milarian anu sanggep nyusuan orokna anu di ngaranan Dewa Brata. Tapi teu aya anu sanggup da orokna teh nyusu taya eureuna. Matak begung anu nyusuanana. Nya pendak sareng Setyawati anu sanggup ngarepehkeun Dewa Brata. Sim abdi nampi ditikah tapi ku syarat, sawur Setyawati. Abdi hoyong janten prameswari hartosna anu bari ngawasa di Astina engke kedah turunan sin abdi. Prabu Sentanu kapaksa nya tujuan nyalahir Citranggada jeung Wicitrawirya. Dewa Brata mah apan acan apal nanaon harita. Sanggeus sawawa basa Prabu Sentanu niatmu undur tina karatuan. Dewa Brata kakara apa kana janji kolot-kolotna nyaah karamat. Lamun cidra tina janji naon kasebutna, komo niat undur tina karatuan teh apan pikeun ngadeg pandita. Dewa Brata ngelehan nya oge dirina anu hak Nyakrawati di Astina. Anu di istrana jadi Raja Astina teh Citranggada. Malah aya leuwihna basa aya rasa kasieun engkena bakal aya rebutan kakawasaan antara turunan Dewa Brata jeung Citranggada. Dewa Brata ngelehan deui wae harita sumpah Brahma Cahya teh dikocapkeunana. Sumpah anu matak ngagenjlengkeun jagat Pramudita. Nya harita Dewa Brata menang lalandian Bisma. Harita anu ngagenjlengkeun Bisma sumpah moal nikah saumur hirupna. Di harita perang dina dirina lumangsung, henteu aya eureuna antara nyaah kanu jadi ibu ramana. Rasa kaduhu ngagugunung jeung rasa anu hayang barutak. Ibu kawolana Setyawati alias Durgandini teh apan sakitu ambiusna. Basa
Wicitraggada jeung Wicitrawirya Perlaya. Apan lain dirina anu dipilih Nyakrawati di Astina. Padahal apan dirina anu masih aya turunan getih Astina mah ngan justru henteu aya pakaitna jeung getih Setiawati. Matakna anu dipilih teh Abiasa. Nya oge Abiasa henteu aya turunan Astina. Nya oge Abiasa mah geus teu mikir-mikir haliah dunya. Komo Nyakrawati hiji nagara. Da Abiasa mah leuwih resep ngaji diri di pasantren Retawu. Sabta Arga nuturkeun Resi Palasara bapana. Ari hubunganana jeung Setiawati apan saacan ngajodo ka Prabu Sentanu teh. Setiawati kungsi dipihukum Resi Palasara nepi ka lahir Abiasa. Harita oge Bisma teh hayang baruntak. Karunya ka Abiasa anu kang ganggu ngaji dirina. Karunya ka dirina anu kudu terus ngelehan. Karunya ka ibu Setiawatina anu beuki dijejewet ambisi. Tapi henteu sababaraha perang dina dirina harita mah. Anu leuwih parna mah basa Bisma ngaboyong 3 urang putri ti Karajaan Kasi, Amba, Ambika jeung Ambalika. Ambika jeung Ambalika mah data dina oge keur jodo adi-adina. Tapi Amba apan bet meulit ka dirina. Amba mah ngaboga nasib anu mandiri. Saacan Bisma milu sayembara, Amba teh geus bisa milih Raja Samba. Tapi Raja Samba teh terusna serah bongkokan ka Bisma. Basa dipasrahkeun ka Wicitrawirya. Amba teh terus terang atuh Wicitrawirya oge nolak. Amba terus dianterkeun ka Raja Samba, tapi oge ditolak. Raja Samba ngarasa henteu hak ngaboyong Amba dan ngarasa eleh ku Bisma. Atuh Amba terusna nunutur Bisma, malah mah terusna bogoh jeung nyaah sanggeus asruk-asrukan mileuweungan duaan. Bohong lamun Bisma ngarasa eueuh rasa ka Amba. Harita Bisma ngarasa kumaha beuratna nyepeng pageuh janji Brahmacakya. Ampir-ampiran dirina bobor karahayuan. Nya Amba teh geulis, soca jeung tetepna matak dengdeuleun. Halimpuh harewosna matak dedengeueun. Tapi lain eta anu ampir-ampiran ngaruntagkeun Bisma mah. Bisma hampir henteu kuat basa ningali ngaguk-gukna. Ngageurina Amba asa ditenteinganan ku dirina. Junjunan panutan abdi kedah kumaha deui atuh ngabuktoskeun ka nyaah sareng kadedeh kanggo salira. Cek Amba bari ngaguk-guk. Najan kitu abdi tos moal incak balilahan. Rasa sareng hati abdi mah kanggo salira. Hampura Amba lamun seg henteu katalian kusum. Salira ulah eueuh upami abdi nunutur ka salira. Eta anu matak ngabingungkeun Bisma. Matak hiji waktu mah kapaksa nodongkeun gondewa ka Amba. Ningsieuna ngarahan teu nunutur deui. Kitu oge bari jariji Bisma teh ngageter. Basa kesang ngabaseuhan sela-sela jarijina. Basa bingung ngulayaban dina dirina. Jamparing teh leupas ngablesaat nubles Amba. Rep poe ngadadak angkeb. Bisma ngaguguk ka nyerian bari mangku Amba. Harita ngan harita-haritan Bisma ngarasakeun nyaah jeung dedeg ka hiji awewe anu nyasak dirina sapanjang hirupna.
basa Sri Kandi jadi senopati utama ngaluluguan prajurit Pandawa. Terus mentangkeun Gondewa di lelempeng kadirina. Bisma imut puguh lain Sri Kandi salaku incuna anu katingali ku Bisma. Ambanu imut ngabagiakeun Rangga hayang ditangkep nu aya di implengan Bisma. Basa panah Pasopati anu ngablesur niruk dada Bisma. Reg waktu teh siga nu eureum Baratayuda Jaya Binangun reureuh sakedapan. Arjuna ngajleng tina kareta perang. Yudhistira jeung Bima ngaboro. Duryudana Dursasana katut adina lalumpatan. Tah sakitu pamiarsanya dongeng ti Simkuring Ujang Combro nu ngeunaan carita Bisma Yuda anu pikeun ieu teh hubunganna ngeunaan carita pawahyangan gitulah nya sabang saning kitu anu kisah-kisah Baratayuda kitu. Ya lengkap nama tiasa didangukeun dinu dongengan Ujang Combro. Moga tiasa ngahibur kabarayanya tinu caritan dongeng ieu. Punten tos lami Simkuring teu macaakeun deui caritaan atanapi nyuguhkeun deui dongeng. Da abdi saleresna mah nuju sibuk padamelan di luar. Muhun atuh engke mah dilajengkeun deui di sesi-sesi nu sanes dinu dongeng-dongeng anu pikeun tiasa ngahibur barayanya. Insyaallah ke aya waktu nu caket lah gitu. Mugi tiasa lah nya masihan deui caritan dongeng anu lengkap. Mangga atuh ka pamiarsa Simkuring bade amit mungkur amit mundur kalarsan aya engke padamelan sip malam da Simkuring mah janten satpam gitu di sasaiji komplek. Nuhun sareng nuju teu raos ieu teh batuk wae tos aya 5 dintenna doakeun atuh nya supados Simkuring tetap sehat, tetap tiasa aktivitas sareng nya salerosna mah ngonten dongeng gitu. Mangga atuh amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.